Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah patepang deui dinten ieu dinten Rebo kaping 22 Juli 2026 masih dina surat Al-Furqan ayat ke 75 sampai terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ari itu ibadur rahman tegesna jami muslimin wal muslimat anu soleh solehah eta bakal dibales yujzauna bakal dibales ku Allah ku pahala nyata jami-jami anu tinggi darajatna tegesna ibadur rahman bakal dibales ku Allah ku naon al ghurfata ku ghurfah hartosna tingkatan tinggi darajat tinggi dina sawargana Allah. Jadi dibalas tegesna ku sorgana Allah bima sobaru tina naon perkara sobaru anu keur di dunia sabar ngalaksanakeun parentah Allah, sabar ngalaksanakeun sunat-sunahna Rasul, sabar ngajauhan tina cegahanana Allah, jeung sabar dina tempaan musibah jeung cobaan di dunia. Eta sabar. Lamun jalma sabar kumaha balasanana wa yulaquna bakal disambut jeung bakal disambut piha dina sawargana Allah kusaha ku para malaikat tahiyatan ku ucapan panghormatan tahiyah. Penghormatan kumaha wasalaman jeung ucapan salam. Salamun qaulan mir rabbir rahim dina Yasin aya. Eta teh ucapan salam ti para malaikat sareng Allah Subhanahu wa taala ka jalma-jalma anu ibadur rahman anu tinggi darajatna. Saterasna khalidina fiha jeung bari kekal langgeng fiha dina eta sawargana Allah saumur-umur sanes 100 atau 200 tahun saumur-umur teu aya wates mangana kekal dina sawargana Allah pikeun ibadur rahman jalma-jalma mukmin mukminat muslimin muslimat anu saleh jeung salehah. Kumaha nawas sawargana Allah teh hasunat eta teh kacida alusna kacida saena mustaqoron tempat-tempatan patempatan anu kacida alusna wa muqoman jeung tempat tinggal anu kacida saena teu aya patempatan anu langkung sae iwati sawargana Allah balesan pikeun jalma-jalma anu mukmin. Saterasna kul bejakeun ku anjeun Muhammad atawa sahabat peringatan ka jalma-jalma musyrik jeung anu kafir nyaeta kieu peringatan teh maya bau moal memperdulikeun moal ngaendahkeun bikum ka anjeun kabeh jalma-jalma anu kafir anu musyrik Robbi ti pangeran kuring kitu Rasul bejakeun laula doa ukum lamun anjeun henteu ngadoa atawa henteu ibadah anjeun ka Allah Subhanahu wa taala atawa ibadah atawa ngadoa ka Allah nyartakeun nu sajen contohna ongkoh ngadoa ka Allah tapi percaya kana kekuatan nu sajen kana keris kana batu ali kana dukun kana tatangkalan kana naon bae nyartakeun ibadah ka Allah eta ku Allah moal diperdulikeun di yaumil akhirat engke di poe akhirat. Faqad kadzabtum mangka sanyana mangka nyata kadzabtum eta teh anjeun teh geus ngadustakeun kana agama Allah geus ngabohongkeun kana aturan-aturan anu tos digariskeun ku Allah jeung Rasulna. Fasaufa mangka engke yakunu pasti Allah buktos lizama kana datangna siksa atau azab Allah anu lizama anu pasti anu penuh kepastian moal bisa ngelak deui tina azab Allah lizama tang tuna datang pasti eta mah
rumus tos jelas margi teu aya anu tiasa ngabalas sae jeung awon kecuali Allah Subhanahu wa taala, tergantung kana amalan urang keur di dunia, kana sabar urang, kana ibadah urang, sadayana oge eta teh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah parantos tamat surat Al-Furqan. Insyaallah enjing dilajengkeun dina surat Asy-Syu'ara anu ayat kahiji. Mugi aya manfaatna kalian insyaallah panjang umur bari sehat. Urang sadayana tiasa patepang deui. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.